saunira tan panjang ya sinengihing samda ya uninga sabda ya uninga saur niratan nang panjang sinengge sabda uninga wis mama ulun pateng bakti dening asih ya dening asih ngasih para ketara isor waringin sungsang wiku-wiku yalinuhu bismillah nu jantan bubuka urang sami-sami manjatkeun puji jeung syukurna ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tina ieu saali sarengan masih sarengan ku rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang sadayana tiasa lumampah di alam dunia. Urang sisa ada aya pangeusi alam dunia. Urang sangkan manusia bener tina hirupna, tina jeung akhlakna. Saur katerangan di mana manusia geus nyaah kana dirina bakal deket jeung Gustina. Sabalikna malamun manusia geus teu nyaah kana dirina bakal jauh jeung Gustina cilaka kadituna. Ayeuna urang nyobian urang nyukcuk galur nu kapungkur mapai lacak nu baheula tina alam pawayangan sok kakeunaan ku Siloka jeung Simbul. Sok kakeunaan jeung nyata sempa jeung kapikuyon jeung bobodoran iciring ngahibur aya nu ngahiburna sangkan manusia Allah jenuh tina hirupna tina pikiranana. Akibat do tina jenuh manusia sok loba akibat bunuh diri pecat tina iman dan takwana Allah Subhanahu wa taala. Kocapa wonten ieu hiji pasangarahan nyaeta hiji resi anu potoske pinuh ku ilmu jeung marah ku pangabisa. Ieu hiji resi teu ngagaduhan putri santri nyaeta Dewi Winarni. Dewi Winarni anu geulis campernik nyaeta hiji putri raja anu nuju masantren di ieu pangresa. Gelis ka dieu gelis. Teuh kaulanun aya naon kaulanun ngangkir kanu janten kaula ngungkir kasim kuring barek bekas naon eyang sok calik tenang we jeung tadi semah kabeh hatur kaulanun eyang hapunten kaula teh rumaos sim kuring seueur dosa kapunten bisa bilih aya dosa anu karaos anu teu karaos dosa anu dihaja jeung anu teu dihajana hapunten. Saling maklum gelis saling maklum dengeran manusia sok kena ku kekuluputan kena ku kasalahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan laras kapino damal kaulanun aya naon pangna salira unyung kasim ka abdi aya naon asal reuas pisan ieu teh aya naon reuas pisan eyang ieu Dewi Winarni anu mayunan nya teu janten guruna ngadeg-deg taras biasana
Iya cu kahiji urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka Allah nu Maha Gopur Puja kanu kawasan. Urang dina ieu saat masih disehatkeun sehingga urang sadaya tiasa lumampah kumpul jeung nu jadi anak. Laras kapino damal kaulanun, laras kaulanun. Cobi atuh aya naon. Kieu. Dah hidup teh di dieu teh masantren teh geus lila. Geus lila. Nah, hirup teh rek kitu wae. Rek nyorangan wae. Dah hidup teh geus cukup umur. Ari kitu kumaha kaulonan eyang? Heuh. Ayeuna masuk karep boga salaki. Barang ngadangu kieu Dewi Winarni reuas luar biasa. Kaula nun, kaula teh siap, tacan siap, kaula teh siap. Naon rumah kaula teh masih keneh butuh ke emu. Di salira tacan katampi sadaya naon emu anu tengkap di salira kaula nun. Lamun pikir kitu wae, hidup pada kiraha. Sok, ayeuna mah da geus dewasa keur, ilmu geus luhur, eyang. Da eyang teh geus paspea. Geus naon getrukeun ka geus diketrukeun ilmu teh. Laras kapino damal kaula nu barang nuju kitu. Eta kasumpingannya eta hangkot putra Baradenawa anu dipingpin wayang nu can aya. Kukitu na ieu wayang nu can aya pangmeulikeun. Sok sanajan masih diajar. Wayangna can lengkap, ieu ge can dicet-cet can. Kumaha ya Pak Asep je wayang cet-cetan ieu aduh. Heuh. Nu main teh dewek deui. Kan bae kan anu paksakeun anu aya. Geus boga modal pangieunkeun deui ku YouTuber tuh. Aya tamu urang Majalaya anu ganteng. Saha anu ganteng? Pada jangan Pak Asep, duh ya Allah, kumpul di dia. Pan itu teh, alhamdulillah, urang teh biasa kenalan, yang urang Majalaya tuh kernyorot ka eyang, sugan we atau jadi duit. Daripada urang moe korong, moto wae, moe tonggong, ya, mending kieu we daripada urang ngomongkeun batur, mending urang ngobrol jeung wayang we. Laras kapino damel kaula nu barang nuju kitu sok rajan datang kuluna hungkul. Ieu hutang keur. Tobat teh aya denawa. Tobat teh aya denawa. Hey. Siapa hasah denawa? Eyang, aya denawa. Wajah ini gelis. Meni gelis teuing saha jenengan. Kaulah teh Dewi Winarni. Ai salira saha denawa. Ulah geumpeur. Oh kada ieu kumpul. Urang hiburan. Iya, hai. Aya naon sia Kang? Ningan kaenging. Aing keur ngeunah-ngeunah. Wah, sia Bang. Nguseup jeung nguseup we sia mah. Nguseup poe. Aji. Aya duit aing. Pamajikan hayang biaya teu boga bodak hayang jajan teh bare. Si anjing sia. Kumaha aing we? Nguseup we, si eta mah nguseup jeung nguseup. Duit aing. Jujur aing. Usaha aing goblok. Guruhan teh. Lain kitu. Eta geuning kamari bodak hayang jajan teh bare. Beja teh boga duit cing goreng aing di balong aya. Si anjir. Nguseup jeung nguseup.
Asap ulang usap bae. Aduh, nya mending kada ngusap golog. Usap mah Pak Jumaah. Usap poe Jumaah. Ngusap. Itu tempo. Ai eta saha? Eta saha deui bae. Nya porenges nya geus. Tong kangahina. Ieu mah can aya awakan digoerkeun deui we keun bae. Sementara sugana ieu urang Majalaya mah meulikeun wayang. Kumaha we usaha mah. Aya ieu Samsu, aya naon da aing mah. Hiburan we ieu mah ieu. Tepang sono jeung urang Majalaya, jeung Pak Asep, jeung Mang Heni ieu. Masakeun di Beno. Beno pamere ti Mang Iwan. Nuhun Pak Iwan. Nuhun. Aduh. Wayangna datang deui anu eueuh awakan ni wae. Ieu. Gede teh ini. Eueuh nu maot anjing. Eueuh nu maot. Gering di rumah sakit. Geus sabaraha poe gering teh? Gering. Tong diceung-ceurikan. Tong diceung. Eueuh nu maot anjing. Oh nu maot. Geus sabar jeung tawa kada bakal maot nu hirup bakal maot. Eueuh nu maot anjing. Aduh, ieu geus teu kuat leuleuh sang Cikobi jiga mah. Aduh. Ieu dah bingung aing ngomong jeung nu ieu. Jeung nu torek. Jeung nu torek. Bingung ieu. Geus tong diceung-ceurikan. Da bakal maot mah. Sabaraha poe di rumah sakit mah. Da gering anjing, da gering anjing. Ah. Gandeng anjing urang talapung koy. Wah. Ara laing. Aduh. Manges, tong loba hareuy. Mantau geus sia. Kira atas siat ka mana awak sia. Acan kado modal juragan. Acan kado modal. Eta mah gulu nangku. Sia teh jadi gulu. Kumaha nyebut. Kumaha nyebut aing. Aing ari awak sia ka mana? Awak aing can nyieun, Pak. Can aya awakan masih kena nyieun di pabrik. Masih kena di pabrik kena tuh. Can Nu nyieun ka Pak Asep tuh. Kalau ngajan tuh, buru-buru nyieun awak wayang atuh. Can ketebus di dealer. Alah. Sakieu nya sementara mah. Semontawi sakieu lah yeuh. Di simkuring ti rombongan Kampung Tumaritis yeuh. Anu disupport ku Pak Asep. Yeuh simkuring nerangkeun punten ieu nya. RT hiji RW 08 Desa Mekalaksana. Nyakeun aturan silaturahmina ku ngalangkungan ieu. Hiburan, mangurbikeun wayang-wayangan. Sok sajan sananggeus teh. Keun bae we penting mah urang. Hiburan. Sakitu we kapiatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat buah pede tamat euy.